Bendara Pangeran Haryadipanegara atau Pangeran Diponegoro dilahirkan di Yogyakarta dina poe Jumaah 11 November 1785 ti indung nu mangrupa selir anu ngaranna Raden Ayu Manggarawati serta ngaramana nu ngaranna Gusti Raden Mas Suroyo nu saterusna naik tahta kalayan gelar Hamengkubuwono katilu. Nalika Pangeran Diponegoro dibabarkeun, manehna dibere ngaran Raden Mas Mustahar anu akhirna dibere gelar Pangeran Diponegoro dina taun 1812 nalika bapana naik tahta jadi Hamengkubuwono katilu. Pangeran Diponegoro miboga 12 putra jeung 5 putri ti 8 awewe. Dina yuswa 7 tahun, Pangeran Diponegoro pindah ti Karaton ka Tegalrejo anu jarakna kurang leuwih 3 km ka kulon Yogyakarta. Ti leutik, manehna geus dibimbing ku para wanoja-wanoja anu geus berpangalaman, taat beragama, jeung waja. Pangeran Diponegoro dididik di lingkungan anu religius jeung di tengah-tengah masyarakat anu jauh ti karaton. Sabada dewasa, dina tanggal 21 September 1803, ngaran Bendara Raden Mas Mustahar diganti jadi Bendara Mas Raden Nas Antarwirya. Sabada remaja, Pangeran Diponegoro menang atikan sastra Jawa Islam. Pangeran Diponegoro katelah jalma anu pinter, loba maca, jeung ahli hukum Jawa Islam. Nalika geus gede, Pangeran Diponegoro nolak ka hayang bapana pikeun jadi raja. Tahun 1825 dugi ka 1830, Pangeran Diponegoro mimpin Jawa Tengah jeung sabagian Jawa Timur dina perang gede-gedean anu hampir ngaruntuhkeun kakawasan Kaisar Walanda di Indonesia. Perang ieu dimimitian ku kaputusan jeung tindakan Hindia Walanda anu nempatkeun patok di tanah Pangeran Diponegoro di desa Tegalrejo. Ketambah deui Hindia Walanda anu henteu ngajenan adat istiadat setempat serta eksploitasi anu kaleuwih masyarakat anu pajakna luhur. Rencana ngawangun jalur angkut anu ngaliwatan makam leluhur jeung imanindina ngajadikeun Pangeran Diponegoro ambek sarta mutuskeun pikeun perang jeung Walanda. Pasak-pasak anu geus dipasang anjeunna tarik kaluar serta diganti ku tumbak salaku deklarasi perang. Perang pangbadagna di Pulau Jawa ieu dimimitian dina tanggal 20 Juli 1825. Dina raraga Nyang Harepan Belanda, Pangeran Diponegoro ngungsikeun keluargana sarta pindah sacara gerilya. Pangeran Diponegoro jeung pasukanna pindah ka kidul serta ngawangun pangkalan militer di Goa Selarong anu jarakna 5 km ti kota Bantul. Diponegoro junun menang simpati masyarakat. Dina mangsa perang, rahayat perang babarengan ngalawan Walanda. Hampa kepahlawanan Pangeran Diponegoro oge menang simpati ti para bangsawan sajena serta para pejuang sajena seperti Kiai Mojo, Sentot Prawidodirjo, jeung Kertapangalasan. Strategi gerilya nu diadopsi ku Pangeran Diponegoro berhasil nyieun Walanda hese nangkep manehna. Walanda ngalakukeun segala rupa cara pikeun nembak Pangeran Diponegoro jeung pasukanna. Walanda nyieun siasat saimbara sing saha bae anu bisa nangkep atawa maehan Pangeran Diponegoro bakal diberi ganjaran anu kacida gedena nyaeta 20.000 gulden. Tapi para pangikut Pangeran Diponegoro waktu hari eta henteu goyah karena tawaran tersebut. Tahun 1827, Walanda ngalancarkeun serangan ku sistem benteng anu ngajadikeun posisi pasukan Diponegoro merecet. Hiji-hiji pemimpin perang nyaeta Kiai Mojo, Pangeran Pangkubumi, jeung Sentot Prawidodirjo ditewak ku Belanda. Belanda ngaliwatan Jenderal de Kock junun nahan Pangeran Diponegoro jeung pasukanna di Magelang. Di dinya Pangeran Diponegoro nyerah serta ditewak. Pangeran Diponegoro jeung para pangikutna dibawa make kapal Pulox ka Manado. Sasampainya di Manado, Pangeran Diponegoro jeung rombonganna langsung ditahan di benteng Amsterdam. Tuluy dipindahkeun deui ka Makassar. Nepi ka akhirna dina tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro pupus
Tina carita Pangeran Diponegoro, sikap anu kudu diturutan tina perjuangan Pangeran Diponegoro nyaeta Pangeran Diponegoro miboga sikap anu bager, taat kana agama, sederhana, jeung deukeut sareng rakyat.